Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Urang Parisi nyarita yen Yesus menang murid leuwih loba tibatan murid Yohanes. Kitu deui nu dibaptis ku anjeunna leuwih loba. Saenyana anu ngabaptisna mah lain Yesus ku anjeun, tapi murid-muridna. Omongan urang Parisi kitu kadangueun ku Yesus, nu matak anjeunna terus ngantunkeun Yudea mulih deui ka Galilea. Ari jalana kudu nyorang daerah Samaria. Angkatna geus nepi ka Sikar, hiji kota di Samaria, teu jauh ti hiji lahan anu ku Yakub diwariskeun ka Yusuf putrana. Di eta lahan aya hiji sumur, katelahna sumur Yakub. Yesus geus ngaraos cape angkat, tuluy calik di sisi eta sumur. Harita kira-kira tengah poe. Geus kitu aya hiji awewe urang Samaria kadinya rek ngalacai. "Cik, kami menta caina, hayang nginum," saur Yesus ka eta awewe. Ari murid-muridna keur mareuli tuangeun ka kota. Walona, juragan teh urang Yahudi. Naha mundut ngaleueut ka abdi urang Samaria. Urang Yahudi embungeun sakokoh jeung urang Samaria. Waler Yesus, "Lamun nyai nyaho kana paparin Allah jeung ka ieu anu menta nginum, tangtu nyai anu bakal menta nginum ka anjeunna. Ku anjeunna tangtu dibere cai anu matak hirup." Walona, di mana juragan pikengeungeun eta cai anu matak hirup? Ieu sumur teh jero, sareng juragan teu kagungan timba. Ieu sumur warisan ti Yakub karuhun bangsa abdi. Anjeunna sapala putra ngaleueutna tina ieu sumur. Ingon-ingona ngarinumna ti dieu. Juragan teh nganggap langkung unggul tibatan Yakub. Waler Yesus, "Sabalikna anu nginum cai anu rek dibikeun ku kami mah moal halab-hab deui. Sabab eta cai bakal jadi cinyusu di jero hatena, anu salawasna ngabijilkeun cai anu matak hirup langgeng. Abdi nyuhunkeun juragan," ceuk eta awewe, "supados ulah halab-hab deui sareng teu kedah bulak-balik ka dieu nimba." Waler Yesus, "Teang heula salaki nyai, bawa ka dieu." Walona, "Abdi teu gaduh salaki." Waler Yesus, "Bener ceuk nyai teu boga salaki teh. Nyai geus 5 kali kawin. Lalaki anu ayeuna saimah jeung nyai lain salaki. Nyai geus terus terang." "Juragan teh tangtos nabi," ceuk eta awewe. "Karuhun urang Samaria ngabakti ka Allah di gunung ieu. Namung ceuk urang Yahudi tempat ngabakti ka Allah teh kedah di Yerusalem." Waler Yesus, "Nyai sing percaya ka kami. Kahareup mah ngabakti ka Allah Rama teh lain di gunung ieu jeung lain di Yerusalem. Urang Samaria saenyana teu nyaraho ka anu disembahna. Urang Yahudi mah nyarahoeun saha anu disembahna teh. Sabab pisalameteun teh datangna ti urang Yahudi. Mangsa kahareup mah malah ayeuna ge geus mimiti ku kakawasaan Roh Allah jalma-jalma bakal nyarembah ka Allah Rama teh bari nyaraho nya ka mantena. Bakal sapagodos jeung pangersana. Allah teh Roh anu matak ngan kulantaran kakawasaan Roh bae jalma-jalma pibisaeunana ngabakti ka Allah Rama bari nyaraho nya ka mantena teh. Walon eta awewe, abdi terang yen Kristus engke bade sumping. Anjeunna nu bakal nerangkeun sagala perkawis ka abdi sadaya." Waler Yesus, "Eta teh kami, anu ayeuna keur cacarita jeung nyai." Sabot kitu murid-murid Yesus daratang.
Maranehna hareraneun pedah Yesus cacarios jeung awewe, tapi teu aya anu nanya ka eta awewe. Perlu naon ka dieu atawa nanya ka anjeunna, naha Bapa sasauran sareng eta awewe? Ari awewe tea ngalesotkeun wadah caina tuluy lumpat ka kota deui, bebeja kanu araya di dinya. Hayu geura urang nenjo jelema anu bisaeun nyaritakeun kalakuan kuring bareto. Palang siang, eta teh Kristus tea nya. Jalma-jalma tuluy budal ti jero kota, rek maranggihan Yesus. Murid-murid ngahaturanan tuang ka Yesus. "Pak Guru, mangga geura tuang." Tapi walerna, "Kami geus boga dahareun anu maraneh teu nyaraho." Murid-murid silih tanya jeung baturna, "Geus aya nu ngahaturanan kitu?" Pilahir Yesus, "Dahareun kami nyaeta pagawean ti pangresa anu ngutus, anu kudu dipigawe nepi ka anggeus. Maraneh kungsi ngomong, 4 bulan deui bakal panen. Padahal pek ilikan, sawah geus koneng, meujeuhna dipibuatan. Anu dibuatna geus mimiti narima upah gawena jeung ngumpulkeun bebeunangan pikeun hirup langgeng. Nu melakna bungah, nu ngalana bungah." Bener ceuk paribasa. Nu sejen melak, nu sejen ngala. Maraneh ku kami diutus, dibuat di lahan lain beunang maraneh melakan. Anu melakna mah batur, maraneh milu meunang hasilna. Basa awewe tea ngomong yen, anjeunna bisaeun nyaritakeun kalakuan kuring bareto. Urang kota eta loba anu terus percaya ka Yesus. Nu matak sanggeus daratang ka anjeunna, maranehna nunuhun supaya anjeunna linggih ka maranehna. Sarta Yesus terus cicing di maranehna 2 poe. Loba deui anu palercaya ka anjeunna, sanggeus ngadarenge pilahir-pilahirna. Ceuk maranehna ka awewe tea, "Percaya teh ayeuna mah lain tina caritaan Nyai, tapi tina sabab geus ngadenge sorangan pilahir-pilahirna. Nyaho ayeuna mah anjeunna teh juru salamet saalam dunya." Sanggeus 2 poe linggihna disikar, Yesus jengkar ngabujeng ka Galilea, sabab saurna sorangan. Nabi tara dihargaan di nagrina sorangan. Sasumpingna di Galilea, pada mapageun ku jalma-jalma anu kungsi daratang ka pesta Paskah di Yerusalem, sarta anu nyarahweun kana sagala rupa anu dipidamel ku anjeunna salila eta pesta. Tidinya Yesus ngabujeng deui ka Kana di Galilea. Urut anjeunna ngarobah cai jadi anggur tea. Didinya aya hiji pagawe pamarentah, anakna di Kapernaum keur gering. Ngadenge yen Yesus ti Yudea sumping ka Galilea, tuluy datang ngahaturanan anjeunna ka Kapernaum, menta dipangnyageurkeun anakna anu geus meh maot. Waler Yesus, "Maraneh moal percaya ka kami lamun teu narenjo kaajaiban-kaajaiban." "Juragan," walon eta pagawe, "mugi enggal sumping ka ditu. Bilih pun anak kabujeng ngantunkeun." Waler Yesus, "Jig teang, anak maneh tangtu hirup. Manehna percayaeun kana pilahirna tuluy indit. Di jalan keneh geus meunang beja tigandekna. Tuang putra parantos damang. Kumanehna ditanyakeun pukul sabaraha mimiti cageurna?" Jawabna, "Kamari. Tabu hiji siang muriangna rerep." Bapa budak teh ingeteun, jam eta pisan kamari Yesus ngadawuhna, "Anak maneh tangtu hirup." Manehna jeung sakulawargana jadi palercaya ka Yesus. Eta kaajaiban teh anu kadua anu dipidamel ku Yesus di Galilea, sanggeus sumping ti Yudea. Sakitu dawuhan Gusti Allah.